kita ngobrol dengan Amang Mara. Ya. Di sini saya Mang Maranya. Mang Mara. Tadi di bumi jam seberapa, Mang? Sekitar tabu 10-an lah. Kirang langkung tabu 10-an. Ngaret ya. Ngaret sih ngaret. Niatna Niatna jam jam 8 tos angkat. Sabab Kan ada satu dan lain Nah, hal. jadi rada ieu waktuna. Kata mah urang aya babaturan anu ngendong. Nah. Ada naon lain bunga tamu ada ngaranna ge babaturan ya. Kudu di aku. Terus oge ieu kan di rumahna oge tadi Mara oge rada ngaret gitu kan. Biasana sebelum jam 8 tos saya di bumi imah kan 8:30 gitu. Kebanyawan Campur lah Japar. jemput Japar. Tangdan lila. Japar ge dangdana rada lila. Aduh, dangdan. Ai parawan. Marawana beda dangdana. Si perawan. Sajam. Loh, Kang Japar di Pengker tuh. Nah, Kang Japar. Kang Japar nuju ieu masak susu saurna teh. Kang Japar. Beres nyamper Japar langsung katen urang. Nah, hongkon Bapak. Kalian Bapak Urang na weuh. tah eta. Nganterkeun babaturan heula. Baik. Diajak ngadahar bubur heula Mang tadi teh. Jadi lila ada di ieu teh caket SMP. SMP, Soto jembatan. Jadi teh. Bang banyak. Poek. Ah, belum coba. Ya. Masuk Itulah itu dan nyuh susu. Terus kumpul nyamangnya packing can urang. Full packing sekitar beberapa menit lah. Mangkat jam 10 nya. 4 jamnya kurang lebih jam 10-an lah. Nyamper heula ka Nyamper oke Kak Culai. Culai Lemur nanti di di Cilutung. Langsung mangkatnya Nyamper lewat Culai Serang langsung Panjang. angkat nah lewat Serang Panjang. Terus balanja awalnya teh bade di ieu nya. Badai di pasar Segelerang. Kusabab Tos raya tos tutup oge sih sanes ieuna waktuna. Jadi diputuskan deui oge ka pasar non tadi tuh Jalan caket Cagak. masjid. Nah, jalan Cagak nyawa itu teh. Payunan masjid aya pasar dirinya teh Amang balanya teh tiluannya. Tiluan. Amang nu kalebet teh nya. Eta mah di dinya atuh. Iya. Aya suara cair gitu. Aduh, kena naon ya mah rekomendasi yang ka pemirsa. iklan. Japar. Di payunan urang. Eta Tapi kehalangan ku tenda. gitu. Jadi teu tingali ieu na. Si celongkrok itu. Benda tumpul. Ya, benda tumpul. Ya, benda tumpul tapi tajam. Aduh. Alah, kurang mah tara dipakainya. Aduh. Nah, lanjut di nembe teh cerita teh tos balanja di pasar Jalan Cagak. Amang Mara nu kalebet pasar teh. Culai sareng Rehan. Kukurilingan. Milarian ieu sesana mah tadi teh milarian tempe nya ta Pak. Naon Di wae nu pilarian dibalanya teh? Eta teh nu awal bari peser teh tempe nya ta. Milarian hasil balanja hasil balanja hasil balanja teh meureun kenging sosis, capcay, pecay mana capcay? Pecay nya, mentan pecay. Terus bawang berem, asin deeng amis, terus naon deui tadi teh meser ieu meureun buah. Ieu buah samangka tadi teh. Sabarahaeun Mang? Sok urang alungkeun. Kirang langkung CF 70 atau 80-an lah. Tapi teu penasaran, Teu penasaran. Pepenak jeung si teteh. Anu geulis eta. Eta teh nyata
tukang tempe teh ya teh aya tempena meser tahuna gitu. Kan tadi teh rek dipoto teu jadi Tah eta sabab bener mah teh moal dipoto ieu kan Japar nyuhunkeun pangmotokeun cenah fotokeun tuh cenah gitu. Era pajarkeun bohong. tah eta era seueur batur momenna kurang tepat tadi teh. Jadi tak teu dipoto. Teu Saya barang bukti berarti Teu. amang fitnah. enggak, tapi nyata. Zaman kiwari mah. Kudu aya bukti wae berarti. Tapi orangnya pepenak jeung EF, Kudil, Angga, babaturanana. Mangkat heula, eureun lah ku sabab Amang Lila. Nungguan. Tah urang mah meuli heula bensin. Oh tadi pas angkat ya. Gitu. Eta pendak jeung Bapak jeung Angga bangsa Kudil terus EF eta bade ka mana? Meuli bensin. Oh, Balanya di Yomart. Kudil di sisi nungguan. Si Angga dilebet jeung babaturanana. Balanya per blokan. Saya Tuluy ka apa heula tadi teh nya? ka apa heula Sampai meser jalan ieu. dagang ya? Culai ya. Culai meser heula pulsa cenah sareng ieu ge meser perlengkapan jang Kondom. nah tisu teh tasa sanes tisu magic Martrap dia. tisu alfa kayak kedap